Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wastapun Lisna Listiani, simkuring dina waktos ieu bade ngadugikeun warta anu kantos kajanteunan dina sambungan kapungker. Nyaeta longsor anu lumangsana di Desa Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Longsor ieu nyebabkeun puluhan imah rusak kulantaran banjir. Di Kampung Ciputi Tonggo Bogor, dina poe Jumaah kaping 3 Januari 2020, katembong imah-imah nu aya di deukeut gawe ka urugutana ngan ukur sababaraha di antarana anu katembong bagian hatepna jeung sababaraha deui rata ka urugutana. Aya 30 imah anu ka urugutana, aya oge sababaraha imah anu masih keneh utuh jeung aya oge anu ukur katembong hatepna hungkul, ceuk salah sahiji warga kampung eta. Husni nyebutkeun longsor ieu anu kajadian dina poe Rebo kaping 1 Januari 2020 anu samemehna longsor ieu dimimitian ku lini sakitaran jam 4. Sageus kajadian lini, taneuh eta mimiti longsor teh di sakitaran jam 5. Terus taneuhna ambruk. Longsor ngurug ka imah-imah nu aya di sakitaran eta. Kiwari sakabeh warga oge ngungsi ka imah tatangga jeung dulur-dulurna nu aya di sakitaran kampung eta. Salain kusabab imahna ruksak, warga oge kasieun aya longsor susulan. Rupina sakitu warta anu parantos didugikeun ku simkuring, mugi ieu warta janten mangpaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng patepang di lain waktos, simkuring Lisna Listiani munggaran amit murur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.